ketemuan dadakan? Ayang putus. Putus? Putus. Neng salah naon Kak? Loba salah nama, meureun kainga egois. Kedua meureun songkan lakongan mana oge. Terus segala ulah. Ya atuh nyaman ya. Tuh maaf Neng ngomong gitu Kak. Nyata anu mah intina ayang putus. Yang putus. Kunaon boy? Nyata. Orang tadi putuskeun. Diputuskeun ku saha teh? Kaboga urang. Monggo, Alasan monggo. teh naon? Tapi boga atuh. Panya henteu sakitu gelis kieu. Ku saha teh? Kabogo dirinya lah ya. Nya atuh mun ku kaboga batur mah. Cerita tuh. Saya nama lah da hari nu kitu mah teh patut diperjuangkeun. Emang geus we jalani hirup ka hareup anu leuwih baik deui. Da dirinya ge beureun kudu yakin dirinya pasti menang lah anu leuwih baik deui. Ini salah aya nama tong sedih deui da urang meureun aya di setiap maneh butuh. Aya nama urang jalani we barengan jeung urang. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepi. Ayo nama kieu we meureun. Da kumaha deui? Cuaca alus yang mendukung. Iya mah jangan mainnya. Gitu. Gitu. Ayo urang ka ditu nama. Kamana? Atuh hayu Sebenarnya mah enak diomongkeun ke Pia teh. ngobrolkeun naon? Kan kieu nya nanya kemarin teh Pia teh kan terus di nyeri lah dari tanah ngambak ku si Dede teh. Terus semenjak Pia terus deket jeung Debi asa aya rasa penggantina gitu. Pia asa nyaman deui jeung Debi teh. Pia mah terus nyariosnya Pia terus ngerasa nyaman. Balik deui ka Debi gitu. Hari gitu mah, lah kamu ge meureun pasti terang lah perasaan lebih. Kamu geus aya rasa ka lebih mah, pokona mah lebih gitulah katanya. Ah pokona mah gitulah. Itu naon? Kemana? Ayo heula. Tunggu natup si labu. Tuhan, jagakan dia, dia kekasihku kan tetap. Kan sebenarnya mah orang teh ngomong serius. Jangan. Orang teh aya senyaman ka mana? Sama nama orang teh bobo lah ka mana? Mana daek teh jadi ku urang. Kela. Sigana maneh salah paham. Salah paham kumaha? Kedekatan orang jeung maneh mah da ukur sahabatan. Sahabatan ayeuna. Tapi kan urang boga rasa leuwih mun ka mana. Mana daek teh jadi ka urang. Tapi da sebenarnya mah urang oge geus boga kabogo. Jeung di ayeuna ge arek kenalkeun ka maneh. Kenapa?
Kenaon? Kumaha beresan? Oh, beres. Ya, iya kenalkan ke Bogo. Ujang. Jajang. Oh, atuh gayanya lain lah. Segalanya telah ku berikan, tapi kau tak pernah ada pengertian. Mungkin kita harus jalani cinta. Oh, ya. Halo, ganggu tak? Jadi mana ya tak? Mau bisa ketemuan tak ya nak? Tempat biasa. Artinya. Iya, sama nunggu. Lumayan. Kayak ngobrol salib. Enggak, tiagi aya obrolan Kak. Oh, Sok ya tebayan. maaf ya, cerita anu dulu. Anu pas bobohan. Harus nyari hati pihak. Tapi setelah di pikir-pikir mana yang angkur pihak-pihanan ngerti perasaan amat. Terus nama tes satu balikan dikit. Puntennya, kamu ketika aya masalah egois. Kan nih. Aduh, alasan anu putus neng gara-gara naon. Neng lalu nggak. Neng anu egois. Alasan salah. Apa? Misalkan nunggu mama ninggalkeun neng gara-gara awe nu ku bogoh. Nah sih, susah ya nama. Ayeuna neng ge gaduh eta Kak, gaduh wartoskeun Kak. Dek. Beres. Beres? Kita saha kan? Iya anu eta teh anu ku Dedi ceraskeun teh Kak. Oh. Ya, oh iya. Ente tak? Jar, Bulet. Tos disampaikan tak, Chan? Atos, aku ayeuna kan. Oh. Mungkin 2 minggu di datangnya ke tunangan Bulet sareng si Ade. insya Allah. Pohon mah gitu nya. Bade ditinggalkan lah. Ya, Iya deh. Ya, enggak coba ya. Betapa pedih rasa hati ini kayak namanya patah hati. Ku hanya bisa menangis sedih, untuk bisa ikhlaskan kau pergi. Betapa pedih rasa hati ini kayak namanya patah hati. Ku hanya bisa menangis sedih, untuk bisa ikhlaskan kau pergi. Udah ngomongkan sebenarnya. Apa kenapa? Kayaknya kan kieu. Jadi ayalah di masa-masa di atas di nyeri ku si Sino tadi? Sino tadi teh. Si naon tadi yang kemarin suka kenalan teh? Si Dede, si Ujang. Naon? Beresan? Beres. Oh. Iya, kenalkan ke Bogo. Jajang. Kan, udah Dede sama. Urang kasih nyebut Ade. Bobot yuk. Betapa pedih rasa hati ini kayak namanya patah hati. Ku hanya bisa menangis sedih, untuk bisa ikhlaskan kau pergi.